Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sadaya sekelumit kula bade cacarita karena masalah zaman dulu anu pohara kelarna di waktu urang can wauh karena masalah di waktu urangan ukur inget karena ulin sareng ulin emam. Ingat pengalaman simkuring baheula uwi sakola jeung babaturan geus janjian bari ngajingjing sapatu dibuka di jalan. Janjian nek main gundu, nek main kaneker. Pas datang karompok uih di sekolah anu diudag cai heula. Jaku haus kabina-bina. Tidinya langsung salin make pakaian ulin calana dipake cuma bajuna disampaikan karena tak langsung lompat kaburuan nepatan karena janji anu jeung babaturan tadi nek main gundu. Geus main gundu tidinya lalakon kula langsung neangkeun Cigede jahareudang papanasan main gundu. Lempang ka Cigede ngarojay ngarebak ku pohara bingahna teu aya masalah dina kahirupan keur laleutik. Tapi tetep inget bahwa kerletik teh hayang geura gede, hayang geura dewasa, hayang geura gawe, hayang geura kerja, bahkan hayang geura boga anu ngaranna wanita. Bahkan dina hate aya niat goreng kerletik sok hayang geura menang gelut ya awak gede geus kolot pake kasieun ku batur. Nah dina hate pas kadituna geus prak ngincak kana umur balik umur gede suganta bahagia horeng mah tidinya ketentuan jati hirup urang panggih jeung ka susah, panggih jeung ka indah, panggih jeung ka nyeri, panggih jeung ka capek horeng kayana dina waktu dewasa, dina waktu harita urang kudu kumaha ngahareupana. Maka urang geus gede mikir-mikir hayang kembali karena masa leutik urang kelar kabina-bina Gusti geus kieu mah teu bisa dibalikeun deui. Najan urang hayang balikan deui ge ti gede jadi leutik deui haram dempak pacikrak bulu mayangan orang tak-takan dulur sadaya. Geus kieu mah urang tinggal jalan hirup nyaeta syukur keur subur sabar keur susah nyaeta perjalanan nikmat-nikmat ya Allah tinggal syukuran ku urang. Tah sakitu sekelumit perjalanan hirup urang baheula ku kelar kabina-bina aya di sini sarua pengalaman jeung kula sakitu. Assalamualaikum.